Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang taskeun deui ngahanca tafsir juz amma bahasa Sunda masih di surat Al-Mutaffifin. Ayeuna urang atos tinu ayat ka 28 insyaallah urang aoskeun dugi ka ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladhdallun wa ma ursilu 'alaihim hafidin. Satemena jalma-jalma anu doraka teh sok nyeungseurikeun jalma-jalma anu ariman, jeung di mana ngaliwat ka hareupeun jalma-jalma anu ariman maranehanana sok silih kiceupan, jeung di mana marulang ka keluargana maranehna marulang sok sarukan sukan, jeung di mana maranehna nenjo ka jalma-jalma anu ariman maranehna sok nyarita saestuna maranehna jalma anu salasar, padahal maranehna teh henteu diutus pikeun jadi pangraksa maranehna. Sabada ngajelaskeun kadudukan al-fujjar jeung al-abror, ayat nu saterusna ngajelaskeun laku lampah jalma doraka ka jalma-jalma anu ariman. Innal ladzi ajramu, satemena jalma-jalma anu doraka kanu waktu hirupna di alam dunia minal ladzina amanu, sikapna ka jalma-jalma anu ariman yazhakuna sok nyeungseurikeun bari ngalelece wa idza marru, jeung di mana maranehna ngaliwat bihim ka hareupeun jalma anu ariman yataghamazuna, maranehna sok silih kiceupan mangrupa isyarat panghinaan. Kecap yutaghamazuna asalna tina kecap gumaza anu hartina isyarat ku juru panon, halis atawa isyarat ku leungeun minangka isyarat panghinaan. Wa iza, jeung di mana inqalabu maranehna marulang ila ahlihi ka keluargana, inqalabu marulangna teh fakhina bari sukan-sukan ngarasa gumbira lantaran geus bisa maranehna ningali jalma-jalma anu ariman. Qalu maranehna ngomentar inna haulai, satemena jalma-jalma anu ariman ladhdalluna, bener-bener jalma anu salasar lantaran geus ninggalkeun agama karuhun urang. Wa ma ursilu, padahal maranehna jalma-jalma anu doraka teu diutus alaihim pikeun maranehna jalma-jalma anu ariman hafidina, jadi pangriksa anu nalingakeun jeung meunteun laku lampah jalma anu ariman. Sakitu wae urang bacakeun tafsir juz amma bahasa Sunda karya Ustaz Suhendar. Aqulu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.